Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Sabada nyagakeun tahiyatul kaislaman kurupana bismillah sinareng alhamdulillah. Puji kali syukur sami-sami hayu orang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala manawi dina dinten ayeuna kaleresan ayeuna teh kaping baraha kaping 13 atawa salasa asaro cek bahasa Arab nama urang tiasa kempal dina ieu haflah anu mubarokah kangge ngalaksanakeun pelajaran bahasa Sunda anu insyaallah dina dinten ayeuna urang bade medar judulna nyaeta warna kecap anu judulna warna kecap tah ieu warna kecap anu jadi materi tina materi babagian materi tina materi anu judulna teh dongeng. Jadi subbab materina masih kene aya sangkut pautna ujung anu ngaranna dongeng ya. Mudah-mudahan sadayana tiasa nitenan kana ieu materi. Shalawat miwasalam tailap urang curahkeun ka junjunan urang sarerea wastana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut kapala kaluargina ka para sahabat-sahabatna ka para tabiin atba tabiin at-tahirin parat ka urang sarerea salaku umatna amin ya Allah ya robbal wala wargi sadayana satacan urang ngawitan kana materi urang absen heula saha anu telebat ayeuna kira-kira dispen Aira aya Aira dispen Alia aya Alia salajengna Angga aya Angga kadituna aya Anita aya Anita aya Aulia aya Aulia izin ka mana Azwa Wiraja aya salajengna aya Bianca mana aya Bilki aya Bilki salajengna aya Santika Parha ada Cynthia Lamusu aya dispen ka mana di mana taekwondona bejaan kitu enak rek usum hujan wayahna gera di tempat anu tertutup khususna di ruangan ulah di lapangannya besi hujan kayak hujan kadituna asup angin kayak gas asup angin kadituna jadi menwa apal menwa mencret wae aya menwa aya penyakit menwa aya penyakit pelekpek apal penyakit pelekpek pelekpek teh lamun menwa mah na caina wungkul ali pelekpek mah sarwakane eta ngan aya bukur-bukurna gitu. Tah eta kos kitu nya. Salajengna aya Fahmi aya di didinya. Salajengna aya Febi. Aya di tukang. Aya Felicia. Dispen ka mana? Di lapangan apa di ruangan? Bejaan gitu ulah di lapangan musim hujan besi penyakit pelekpek. Pelekpek teh jadi aya bukur-bukurna. Gadis aya salajengna aya anu ngaranna Hasna. Hadir. Salajengna aya anu ngaranna Marisa. Aya salajengna aya ngaranna Merina. Hadir. Aya Nuril Fikri. Aya di Payun, aya Naifa, salajengna aya Neng Paujia, aya Paujiana sarua yang ada si bapak karena Paujia, Novita Sari, jadi itu mah panggilannya Ibu Jiah panggilannya teh, Novita Sari, hadiroh aya. Putri anu galelis-lis aya lisung kadua halu luhur kapal udara ragra di Jakarta tahun 2000 buah menang ngalala lauk menang nyobek beker menang muter terus kaci kampek peot aya Putri aya Raka aya Raka hadir Rizka aya dispen di mana di lapangan apa di ruangan
bejakeun kitu ulah di lapangan kumari kusahujuan kieu mah besi penyakit pelekpek. Sandi aya sandi hadir. Salajengna aya siapa? Di mana? Di mana? Di ruangan merenya. Di rumah apa di ruangan? Nu bener geus aku teh ieu ngobrol. Hah? Di lapangan? Di kamar. Di ruangan merenya. Di Amerika. Lain Amerika ya nama di Amelia. Aya nama di Amerika tapi di Amelia. Amelia. Kamari mah ulina jeung si Rika, aya nama jeung si Amel, Amelia bukan Amerika. Namun Amerika mah jauh atuh. Siska aya Siska. Salajengna Siti Maira hadir. Salajengna hadir. Oh lain. Siti Nur Halifah Vega Vidya hadir. Winda aya. Di mana di spesialisnya? Di lapangan. Oh di ruangan. Salah Yoni. Aya Yoni mana? Hadir. Salajengna aya Zahra. Terus kajaina tuh. Ieu mah loba anu dispen asal teh. Alhamdulillah atos parantos di absen ayeuna urang lajengkeun materina anu bade ku urang dipedar teh nyaeta ngeunaan warna kecap. Da eta sok tulis salah judulna supaya urang nyaho bahwa poe ayeuna urang lebet kana subab materi anu judulna warna kecap. Lain kecapnya, lamun kecapannya warna hideung aya kecap ABC, aya kecap bango. Tah anu dina Malika si Malika ya, si eta Malika eta. Berarti aya nu rada-rada magrib eta si Malika ngaranna. Atuh ulah nyebut hidung teuing ka budak mah geus we eta magrib. Rada-rada sanekala lah kadinya gitu. Nah, ayeuna urang lajengkeun kana anu judulna teh warna kecap. Warna kecap sok tulisanna judulna poe ayeuna tanggal 13 bulan September tahun 2024. Yaitu warna kecap. Mikawano warna kecap dina teks dongeng. Mikawano warna kecap dina teks dongeng. Aya dina aya tina, lamun tina mah lagu dangdut. Tina tanah, tina tanah yang sedang saja yang hias Sitia. So, ayo judulna Mikawano warna kecap. Ieu lalangina awawena wayana dilarang songenya. Bapak mau menjelaskan kuat kali kan ini wae dilarang songeng wayana. Ini judulna Mikawano warna kecap dina teks dongeng. Jadi arek ngomongkeun warna-warna. Lamun warna aya baraha jumlahna? Banyak. Itu hiji aya baraha berarti 5. Aya 3. 7. 10 aya 7. Aya di jero aya 2 coba aya di jerona aya di luarna eta. Aya di luarna eta. Nah ieu warna kecap. Sok aya geuringnya apa masalah dongeng apa? Apa tuh dongeng? Ari dongeng kasut kana prosa apa puisi? Puisi. Nah lain prosa make puisi. Oh, ieu mah teh cipoai. Kuatanya kok cara cipoai naon atuh sok atuh aweuna na kajian teu bisa oge naon ari dongeng kasih kana prosa apa puisi teh biak bapak puisi naon make puisi aduh bapak sarendek kunaon sarendek pakai asupan doa kana puisi karena koran pakai asupan puisi kasup kana karya sastra tapi karangan zaman baheula lain prosa lain koran pakai prosa dongeng kasup kana lain kana prosa
Karena iprosama asup kana wangun lancar. Lancaran teh bebas. Bebaskan, lepaskan terus. Eta pri artina bebas ari puisi mah kaiket ku ngaranna aturan. Nah ieu teh keur ngomongkeun masalah warna kecap. Lamun ke aya paguna mah dina dongeng nya paguna mah teh ku palaku misalkan urang jeung maneh keur ngobrol duaan tiluan opatan palakuna tah sok dina paguna mah teh eta sok aya tempat-tempat atanapi omongan-omongan anu kaasup karena warna kecap. Contoh warna kecapna warna kecap sifat atanapi warna kecap barang jeung sajabina teh keur ngomongkeun masalah warna-warna kecap. Nomor kahiji aya kecap barang. Aya sepedolna. Oh iya nambah telah. Nomor kahiji aya warna kecap disebut teh kecap barang. Ari kecap teh naon kara? Kecap. Oh, lain kecap. Kecap. Coba kecap. 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 Coba. Sasi subat. Sasi subat. Sutan sanyetat. Minal musmi mati san-san nomor kahiji aya warna kecap ana neta kecap barang aya kecap barang Bapak ditulisnya atau ditulis di buku atau di buku di Natarang setelah ditulis teh yo Allah mana teh geus sakola apa geus peperangan kita ngomong nih camerong gitu misalkan lah gitu jadi wayana kena diserat anu kahiji kecamparan anu kadua naon eta salat yang 5 waktu kecap pagawean nah saudara-saudara ternyata ini spidolnya habis maka pergantian spidol nomor punggung polos mana ada lagi spidolnya dipegang sama ada isinya enggak? Ada isinya. Aku juga punya. Bentar ya. Aku juga punya. Bentar. Yang aku aja deh. Oh, ada di sini aku juga punya. Bentar. Coba mau lihat. Iya, ada di sini nih. Oh. Apa mau bagus antara ada arti kotok? Antara arti kotok atau kan bau seteh? Anu katiluna kecap sifat. Nah. Anu katiluna kecap sifat. Nah. Anu katiluna kecap sifat. Anu kaobatna nyaeta kecap bilangan. Kecap bilangan. Nah, geus opa sakieu tong loba-loba ting bisi ongke nya. Hiji kecap barang. Berarti kakaitanna eujeung barang teh aya anu nyata. Lamun nyata teh ngaranna naon? Nyata. Hah? Ada. Antara ada dan tiada. Eta mah GGS nya. Ganteng-ganteng serempet. Baik, ganteng-ganteng serempet. Ganteng-ganteng semanim. Nah, aya anu nyata, alias konkret. Nah, aya oge anu teu nyata alias abstrak. Gitu, eta anu kahiji. Aya anu konkret, aya anu abstrak, aya anu nyata, aya anu teu nyata. Mana anu konkret anu nyata kayak kecap barang teh? Kecap anu nuduhkeun barang atawa ngaran. Anu dianggap barang seperti ngaran jelema atau napi ngaran sasatoan. Tah anu disebut kecap barang eta. Tapi aya anu teu nyata, ngaranna nyata ngaranna abstrak teh. Contona kos kumaha anu abstrak? Contohna misalkan anu kahiji nyaeta misalkan waktu. Nah, atanapi contohna misalkan poe. Poe apa poe? Sanewa ya para poe? 7. Poe naon anu kira-kirana pangjorena? Senin. Oh, jore. Mis poe calana anu butut kohok bari rupa-rupeus deui eta poe deui nu kitu kana. Poe.
Kemudian aya ngaranna ilmu. Tah ieu asup kana kecap barang anu sifatna abstrak. Aya jiwa. Aya oge ngaranna di dieu salian jiwa aya oge sumanget. Nah, sumanget teh naon teh? Semangat. Nah, sumanim BBS ya juara eta. Ieu anu konkret mah anu katinggalinya, anu abstrak mah anu teu katingali. Kos kumaha contohna anu tadi teh we. Aya anu katingali seperti anu tadi yang ngaran sasatuan, jeung sajabina ngaran jalma kitu tah. Ari ngaran anu abstrak mah teu katingali waktu, poe, ilmu, jiwa, semangat eta anu kasup kana barang ya. Jadi nuduhkeun kana barang anu atawa ngaran anu dianggap barang gitu eta barang. Kalau mun kecap pagawean nuduhkeun ngaran naon? Pagawean teh asal kecapna gawe. Artina bekerja. Boroba geus ngumpul. Gitu. Mun teh bahasa boroba lamun dina kalimah mah kabagi teh jurumnya mah aya 3. Kalimah isim, fi'il jeung huruf. Waqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfu ja'alima nah eta. Ari kecap pagawean mah sifatna anu aktif. Anu kaduana sifatna anu mekah. Nah, itu. Aya anu aktif, aya anu pasif. Waqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfu ja'alima nah itu. Mun salama kadinya aya anu pasif sama model kumaha pagaweana anu kecap anu nuduhkeun kalakuan. Nah, pagawean teh kalakuan seperti contona anu aktif oge anu aktif. Anu aktif contona misalkan lamun eating. Nah, eating. Yuning meaning apa? Makan lah eating eta ngaranna. Aya mandi showering. Mandi eta aya mandi dia aya lalaki nu can mandi aya. Ya sare ya. Aya oge anu ngaranna maca nulis gitu eta kecap pagawean maca nulis. Eta mah anu aktif, anu pasif kumaha? Diala aya dibaca. Aya oge dinaon? Dicokot. Dicomot itu kan dicabak moy apa moy? Dicabak moy ditakol ngabelan terang. Naon kira-kira ketebakan ieu bola mah teu ditabak moy moy nah coba dikotok dina tihang listrik nanti kotok nampol di tampol nah begitu ya. Apa tukang bakso apa? Bono tukang bakso make nakolan mangkok. Anu meuli. Hah? Anu meuli. Ku sendok. Bener sih bener. Bakso. Apa kan coba kunaon nakolan mangkok tukang bakso make nakolan mangkok ku sendok jawabannya. Aku aku hulu sebenarnya. Ngerti. Terus ayamnya anu masuk kana kecap sifat anu wajib pakap di pangeran aya baraha aya kana sifat atawa kaayaan kaayaan teh berarti suasana di kota geus eta aya anu ngaranna kacep tapi teu make kuda
Sepak kuda. Henteu cek bapak ge. Aya nu goreng. Aya ge anu leutik. Leutik hideung. Aya ge nu gede. Aya ge kecap anu nuduhkeun kana bilangan seperti jumlah. Ya, seperti kumaha contohna? Aya kumpulan beungkeutan ya, jumlah beungkeutan. Gitu. Nah, ini nya. Terus udah gitu we dah. Aya hiji, aya dua, pokoknya bilangan mah kitu we nuduhkeun kana jumlah beungkeutan atawa kumpulan. Kumpulan teh misalkan 1000 apa gajah dicacaran dia. Aya gajah jumlahna 1000 di lapangan. Aya gajah anu gede, aya aja gajah anu leutik. Kumaha kesakeun gajah anu gede jeung leutik? Di babet di balang. Kumaha carana? Di ayam gitu. Ayam tidak muncul lamun anu leutik mah. Gitu. Nah, mana ya tulisan? Ayo, kecap bilangan jumlah beungkeutan hiji dua atawa kumpulan. Anu mana lamun anu teu ngarti nu teu paham, mangga langsung ka kelurahan atawa ka balai desa. Eta minta surat pernyataan tidak mampu menulis. Nah, anu mana ya anu kurang paham? Paham sifat bilangan barang. Gitu. Konkret anu katingali anu nyata, anu abstrak, anu teu nyata. Gitu, eta bedana. Paham bisa ngabedakeunna bisa? Nah, lamun bisa ayeuna pangnyieunkeun anu kieu. Nah, ngek. Apa itu, Pak? Ieu teh garis. Ieu paragraf. Paragraf ya bacana ya. Ieu kecap barang. Urang kieukeun seng. Imah ieu jadi tanah. Sreng. Banyak salah. Ya paragraf. Salah atuh. Ieu teh nanya kecap. Ieu barang. Ieu tulisanna barang di dieu. Aya oge pagawean. Lain apaan sih ieu we tulis gitu. Sifat. Ya kan bilangan. Ya paragraf kahiji. Nah, hiji. Ya paragraf kedua. Ya katilu. Ya kaoprat. Ya kalime. Paragraf teh berarti dimulai awal biasanya satu baris gitunya. Babaraha kalimat paragraf teh. Ku Bapak arek macakeun anu dongeng ieu. Mungkin kurang dilebetan mana kecap anu kaasup kana kecap barang pannuliskeun ke di dieu. Mana anu kaasup kana kecap pagawean asupkeun ka dieu dina paragraf kahiji teh. Mana anu kaasup kana kecap sifat dina paragraf kahiji. Mana tuliskeun kata atau kecap anu kaasup kana bilangan. Lamun eueuh berarti pas. Jika ada yang sama tetet berarti tadi jawabannya lain. Itu mah ngaranna pamina 100. Dia mah lain soalnya. Ya. Siap ku Bapak rek dibacakeun dongengna. Oh, sebentar dulu. Oke, berarti jangan sekarang dulu aja. Iya. Nah, siap. Ieu judul dongengna nyaeta Sasakala Kaliwedi. Paragraf kahiji tingali dina kekecapanana.
Zaman baheula pernahna di wewengkon Karawang. Wewengkon teh di tempat wilayah di Karawang. Zaman baheula tingali tuh aya kecapana we ya. Zaman baheula pernahna di wewengkon Karawang kacaritakeun aya jajaka anu ngaranna Jaka Awang. Lamun dua awang-awang, jauh di awang-awang. Ranginang. Jaka Awang teh hiji lalaki langit lalanan jagat sakti sakti manggulang mangguling. Nah, mana anu asup kana kecap-kecapna. Lamun eueuh berarti di street. Strip atau street pada dipakai. Balik lagi ya. Dengan bapak berarti di dia. Lain dirinya bapak balikan dirinya. Sukanya mereka di rumah. Mereka di awal bapak di situ deh pak. Oh kamar ini suami jelasnya atas kapangi, atas kapanak ya. Ulang boleh kan Bapak kalau berdua silakan karena berdua lebih baik. Berdua denganmu pasti lebih baik. Dah ya tadi lah berdua aja lah. Bisa kerjasama berdua ya. Berdua boleh kerjasama ya. Sekelas kalian Pak Wilan. Di kelas itu ada 10. Ulang tetapnya di sini aja ya. Diulangi nih paragraf kahiji patarosana ieu. Judulna Sasakala Kaliwedi. Zaman baheula pernahna di wewengkon Karawang kacaritakeun aya jajaka anu ngaranna Jaka Awang. Jaka Awang teh hiji lalaki langit lalanan sakti manggulang mangguling. Hebat pisan atuh si Jaka Awang. Sok boleh kerjasama kalian dengan temannya, dengan teman senegara lah. Aku beda juga. Ini dari Jerman ya, bulan-bulan gitunya. Schneider gitu. Apa nama? Schneider. Ya di mana ya? India, sahukan. Boleh kerjasama, boleh berpendapat berdua atau sudah ketemu mana yang masuk ke dalam perkataan mana-mana nak? Udah. Ayeuna asup kana paragraf kedua. Harita damukeun harita Jaka Awang keur neangan adina. Harita Jaka Awang keur neangan adina anu ngaranna Nyi Arum. Harita Jaka Awang keur neangan adina nyaeta anu ngaranna Nyi Arum. Nulila leungit teuing ka mana? Anu lila leungit ka mana duka teu apal. Si horeng Nyi Arum teh keur dirapalan wedi. Dirapalan teh macam urang mah keur disandra lah, keur dicuri wedi gitu. Berarti semacam bangsa-bangsa siluman gitu pas kayak pocong gitu. Nah, di Jawa siluman. Siluman sangi. Hiji lalaki kasep anu hayang gancang beunghar ku jalan salah eta wedi teh. Jadi mencara memuja, ku memujamu melalui lagu nada indah denganmu oh eta lagu aya gitu. Jadi muja, apa muja? Aya nu muja kana buk-buk, aya nu muja kana gek-gek korwal pokona namanya goblok gitu. Hiji lalaki kasep anu hayang gancang beunghar ku jalan salah. Ta anu jadi wedi teh. Wedi muda wedi muja ka ratu siluman hileud. Goreng Siluman hileud. Syarat dina mujana teh nyaeta menang resep jeung boboh ka awewe. Nah, jadi wedi teh heueuy maneh kitu boboh.
resep mah kawewe tapi teu meunang dikawin saumur hirupna. Tidak boleh dikawin, tidak boleh dinikah. Jadi semacam aku bisa membuatmu Jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Paragraf kedua dia. Nah, balik ade kapan dia? Balik ade. Apa? Oh iya. Balik ade ka ruang guru. Assalamualaikum deui. Balik ade arian dibacana balik ade. Harita jaka awang kerneangan adina nu ngaranna Nyi Arum. Nulila leungit teuing ka mana? Di tangan eueuh wae, kuduna make selok atau GPS. Si horeng Nyai Arum teh keur dirapalan ku di hiji lalaki kasep, ku di teh hiji lalaki kasep anu hayang gancang beungar ku jalan anu calah. Salah. Wedi bogo wedi teh mudah karatu siluman gileud. Syarat mujana nyaeta meunang resep jeung bogo ka awewe. Tapi teu meunang dikawin saumur hirupna. Bunga dan nanti anggur harga mulai pengen kaya gitu, buka kaya gila juga. Ya, sudah ketemu? Nah, nomor katilu, paragraf katilu. Bapak mitos penak mah, enak orang lebat karena paragraf katilu. Enak paragraf katilu enak. Eta paragraf kabarha? Nah, ayat katilu itu mah katilunya. Offset berarti dasar berarti guna dasar. Sana enak paragraf katilu dangukeun sadayana. Bapak-bapak, ibu-ibu dangukeun sadayana. Sanajan apal kana syarat mujana eta tapi bakat ku bogoh mah keukeuh hayang ngawin Nyi Arum si lalaki anu muja teh tapi sabab cinta. Karena kalau sudah cinta itu tikotok oge rasa coklat nya walaupun bau tetep didaan gitu ti onon rasa coklat ku sabab rasa cinta. Karena cinta mah pasti kabogaan kumaha lu gitu. Lamun bogohan teu normal berarti bogoh eta berarti teu normal. Lamun lalaki bogohan kae berarti normal gitu, normal. Ya iya lalaki kade ya wewena ya ka wewe ulah nanti ulah kasar. Ulah kasar. Karena awewe mah ngaranna ge awewe. Diciptakeun age dina tulang rusuk lalaki karena awewe makhluk halus. Yuri bohong enggak bilang nyisahan. Naon kaki lu ya. Sanajan apal kana syarat mujana teh tapi bakat ku bogoh mah keukeuh. I am falling in love eta laguna Jiro. Sanajan apal kana syarat mujana teh tapi bakat ku bogoh mah keukeuh hayang ngawin nyata ngawin Nyi Arum teh si eta anu tadi muja teh kitu oge Nyi Arum sarua bogohna. Aduh poe mangkok poe agar ka perkos segala. Dua nana kacangreud ku rasa deudeu anu moal bisa dipisahkeun deui. Jadi dua sejodoh. Sejodoh berarti dua teh. Tah kapanggih teu? Geus kapanggih. Eta paragraf katilu dieu. Anu bieu teh paragraf katilu. Enak paragraf kabaraha? 4. Berarti tah anu dihandap paragraf 4. Barang pagawean sifat bilangan. Lantaran jaka awang apaleun yen nu dieu teh tukang muja puguh bae teu satujieun. Dan 1 2 3 1 cek low 1 2 3 low S 1 2. Lantaran jaka awang apaleun berarti kakana Nyi Arum nya jaka awang teh. Lantaran jaka awang apaleun yen wedi teh tukang muja puguh bae
teu satujun lamun wedi mika cinta adina. Kan aya lamun ge adinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Udah ada dasarnya. Asa maulid Nabi. Nah, betul kan? Betul kan? Kubadai tesatujun lamun wedi mika cinta adina. Tapi wedi kalah nekat. Nekatnya berarti maknanya tutur. Ya segala cara akan aku perjuangkan demi untuk mendapatkan cintanya si dia. Bobogohan 1 tahun, bobogohan 2 tahun, bobogohan 3 tahun, bobogohan 4 tahun, 5 tahun, bobogohan 6 tahun. Tapi kan 10 tahun bobogohan, kaditu nanti kawin yang batu. Terus mana teh ngomong, seharusnya Aku yang di sana. Tapi wedi kala nekat mawa kabur Nyi Arum. Tah si wedi teh kalaka mawa kabur Nyi Arum, berarti kawin larinya capek berarti. Kata kawin lari kita ya guna. Kata ditakeun wedi jeung Nyi Arum teh geus di rapalan kalawan sah duanana geus jadi salah pamajikan. Di rapalan teh artinya geus sah lah. Ya menjadi tetap ditikakan tangga saya tapi ke apa itu teh? Opal itu jadi kapalnya. Oh beda pesan begitu. Di tanah baru ba? Ya Pak ya. Di mana nanti? Bukan sana ya. Oke di baca ada sakit itu anu kabeh atur mudah-mudahan manfaatna. Waalaikumsalam. Sana kumaha tadi pembelajaran tadi? Oh, senang. Lucu, nyanyi, kapam, materina kapam. Ini tugasnya yang upaya kita koreksi hasil dari pekerjaan kalian sama-samanya. Oke, kita tutup ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sok yukna sing kadela urang ngadoa supaya sampai balik ke selamat ketika iman. Angkat leungeunna kabehan, deukna sing kaberes heula supaya selamat di perjalanan ketika iman tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka Inna nas'aluka ilman nafi'an ilman